Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana, mugia urang sadayana aya dina kasehatan, dilancarkeun dina pakasaban, dina milari milik rizkina katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajengkeun deui carios Rusia Pasir Demit bagian ke-12. Mangga kasadayana caraketan, caraketan, caraketan. Ba'da maghrib di imahna Kang Loka. Si Barnas geus datang cenah. Sejak rek milu baturan di peuting kahiji. Tika beres salat isya mah cenah teu aya nanaon. Ngan ukur di baturan ku sora jangkrik, ditema ku sora cari cangkas jeung sora gaang. Malahan mah sora kodok oge pating borogododod di balong atawa di pipir imah. Dialokan ku sora lonok, malahan mah hawar-hawar cenah. Sora buuk tingkar wuk oge kadenge mata kukurayeun kana bulu punuk. Kalan-kalan sora cicir di bibir imah ge kadenge sanajan jauh tapi atra komo cenah ka jalma nu sieun mah. Kadenge si Barnas nyarita. Ah, najis kuing mah oi. Asaku ongkong teuing yo, ceuk Mang Barnas teh. Ah, eta ayeuna ieu teh. Da kuring mah minang ka dieu yo. Minang manyaksian kitu pokona mah sieun lah. Kadenge Kang Loka nyarita. Eta mah kumna dibawa ku sorangan burunan. Iya, najis kuring mah. Mending disamperkeun garong goy. Jong dititah gelut. Tur dititah gelut gitu uing mah yo daripada ku dikieu-kieu mah. Tapi kieu si Haki teh ngarojongan cenah. Kudu miru baturan gitu tah. Tapi lamun teh di baturan kumaha tah teu naon yo. Aduh lah iya anjeun Barnas euy. Nya bisi anjeun arek ngeukepan menjadi jikan mah gaya atuh. Kembali kuring mah duaan wae di dieu. Tapi nya anjeun oge arek-arek nguan di dieu mah gae deui. Teu jadi masalah hari kuring mah. Kitu cenah ceuk Kang Loka teh. Si Barnas nyarita deui. Lain kitu wae. Ari sabanarna mah kuring teh nya euy. Nya kuring teh beureunan mun diibaratkeun mah nya disarwakeun kitu tah. Nya itu istilahna mah abangjakeun lah kitu tah. Daripada istilahna mah lain maksud daripada gitu nya. Pan anjeun teh geus lila ieu biar aku kuring teh ngajak jaka sobat deui jam beureunan teh lamun disebutkeun urut dunungan biar aku we. Nya maksud teh sanajan sieun-sieun oge kitu tarik maksakeun maturan lah saeuting dua peuting mah kitu tah. Jeung deui pamajikan teh ngajurungan deui pamajikan deui. Cenah karunya kitu disebutkan oge sanajan di imah anjeun beureunan kakara pinah deui kitu tah. Dua lagi Barnas anjeun euy. Nya nu di ari kitu mah. Kakocapkeun di imahna Kang Loka cenah. Di barang Isya keneh sageusna salat Isya. Loba dedengian anu pika keueungeun. Pating korosak aya nu jiga pating harewas. Malahan mah sora nu ceurik atawa ting cikikik oge di bibir imah kadenge meuni mata kukurayeun ejeuk geugeung komo-komo ka si Barnas anu sieun cenah mah rada borangan. Tapi Kang Loka ayeuna lain si Jugala anu bareto. Manehna geus panceg dina hatena. Hak manehna arek dipibanda deui. Atuh dina ngalawan anu saperti kitu mah manehna gilig pikirna. Tetep cenah arek ngaikhtiaran imahna supaya tenang deui, betah deui, jang dicicingan. Kitu deui si Jantra.
manehna seja cenah rek mantuan kakang loka jeung hayang bisa we kumaha cenah ngalawanan kasieun atawa mun bisa mati ka ngalawanan siluman. Eta kaayaan saperti kitu teh kaayaan hate jeung paniatan saperti kitu diwangkungkeun oge kakang Barnas. Anu satuluyna Mang Barnas oge gilik pikirna cenah moal meureun ti kari dihakan jurig mah rek senja ngiluan mantuan ngalawan kasieun oge anu aya dina dirina. Atuh sapenting eta mah tiluan teh sarare we di tengah imah ngalayah malahan mah bisa kawilang henteu sare tibra sabab remen teh aku loba dedengan anu pikasieun. Tapi sajaroning kitu ieu jalma nu tiluan teh teu endat-endat nuhunkeun cenah doa menta ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh dina kemitna teh teu endat-endat teu elat-elat kana pikir jeung maoskeun kalimah thayyibah kalimah anu hade pisan jang musieun rasa sieun jeung muatan kana iman saban-saban manusia. Berkah cenah tika wanci isuk peuting eta mah teu aya nanaon ngan ukur sawates ayana sora-sora unggul anu pikasieun tapi nu saleuwih ti eta mah teu aya nanaon deui. Kakocapkeun di pasir demit si lewu geus meunang beja ti siluman nu dititahna yen imah den jugala nu ayeuna ngaranna geus Kang Loka teh geus dieusian deui tur geus ka sawang cenah ku si lewu teh yen den jugala atawa Kang Loka teh rek ngamangpaatkeun deui kana hartana. Dina wanci anu sarua peuting eta di tempat nu sejen si lewu Ki Palang jeung Gan Widura keur ngariung we cenah rek badami ngawangkungkeun naon wae anu arek dilampahkeun. Si lewu budak ngora anu umur belasan tahun nyarita kieu aki-aki peot jeung Anjeun Widura si saya bakeling anu jadi analan kuring katut deui si kalong peteng anu sok jadi panaluntik kuring teu bisa mere katerangan anu pasti ngeunaan kaayaan si Jugala jeung si Jantra anu geus aya di imanan deui nyaeta di lemur pentas cenah bejana mah ku kuring geus kanyahoan ayeuna mah ieu bangunna makhluk dua teh arek ngamanpaatkeun deui harta sesa siluman harta sesa kuring harta sesa anu teu bisa kabawa rek dimanfaatkeun deui cara saperti imah atawa taneuh beureunan tapi tangtu wae moal diantep. Tapi ngan lain ukur eta kuring teh penasaran hayang mawa teh kapan kasih Jantra jeung kasih Jugala tapi dina dangket ayeuna can mampu jeung moal kabisa kajaba kulo teu aya ku poe ku halimunan anu dibisayakeun atawa anu dipentangkeun tah ku maungguna teh ku makhluk anu nang tayungan si Jantra teh katamah-tamah deui ieu si Jantra jeung si Jugala atawa si Loka teh teu bisa dideukeutan sabab karasa hawa panas ku makhluk siluman mah. Tak kuring teh ayeuna teh hayang ngajakan badami naon anu kudu dilampahkeun sabab keukeuh eta dua makhluk teh tetep kudu dibawa ka alam kuring sanajan hese. Eta si Loka teh kudu nanggung jawab sabab geus make harta kuring. Jeung anu ngaranna si Jantra kudu bisa jadi gondewana tina perkara nu arek dipentangkeun ku kuring teh. Tidinya Ki Palang nyarita tio Aden Lewu kareta teh kapan geus dibadamikeun teh sangal mah tak kulantaran kitu tiola ku aki teh geus dipiwarang Agen Lewu teh supaya napungan ieu Agen Widura tapi Agen Widura geuningan teu ditepungan wae ku Agen Lewu teh lain kitu aki-aki peot anjeun oge nyaho kuring teh keur loba pagawean
supaya nyaloyukeun kana kekuatan siluman ka ieu manusia leutik ya anu dipake raga kuring di dieu. Jadi kuring teh can ari mantakan cek kuring oge dititah ka dieu si Widura teh. Ayeuna kuring hayang nanya ka anjeun Widura. Geus sakumaha jauh anjeun ngalaksanakeun pamenta kuring teh? Anu mana teh ya, jujur agan. Pangneangankeun balan saloba-lobana. Jeung lamun bisa mah ditaman dukun saloba-lobana. Jeung jalma anu arek hayang harta saloba-lobana ti bangsa siluman. Supaya kuring loba balan di alam dunia ieu, di alam manusia ieu. Kumaha eta pagawean geus dilaksanakeun atawa acan. Gan Widura nyarita deui. Atos salerosna mah atos sadayana oge eta teh. Mung painten da manusia teh tuh sok loba kahayangna ujung deui rupa-rupa pamikiranna tuh sakabehna saloyuk ujung anu disebutkeun hoyong harta ti siluman aya nu mikirna teh hayang nyaku perkara anu halal ujung anu wajar cenah jeung rupa-rupa deui tah kuring teh ti dinya mah sok rada mentok kitu tah sareng deui teu bisa ngasong-ngasong kapan meureunnan da ari di alam manusia mah lamun tika kuring ngasong-ngasong teh meureunnan tah pan meureun nyurigakeun tah lamun tika saperti kitu tah kalakah kuring anu bahaya tah kitu tah malangun eueuh kabisa eta anjeun teu pirani ngeneangan balat saloba-lobana gunakeun harta jeung kakuatan sabab anjeun teh pan meureun geus dibere siluman batu ali teh alias si batu comong. Nah ku anjeun teu dimanfaatkeun tah supaya jalma-jalma anu hayang boga ilmu kanuragan jeung kadugalan supaya kabitaeun lamun hayang anu harta sok bebenyokeun ku harta lamun anu hayang sagala rupa sok bejakeun we naon wae ku aing dicomponan. Ngadenge si Lewu anu jiga ngambek ngadenge laporan ti Gan Widura saperti kitu Ki Palang nyarita. Ampun coan Agan Lewu sakumaha nu kuake atos disidugikeun ka Agan Lewu sanajan Agan Lewu gaduh kakuatan sakitu saktina tapi henteu bisa kitu wae dijalankeun di alam manusia mah sabab sagala rupana oge meureunna kudu kaharti ku bangsa jelema ge. Jadi dina ngeunaan ieu Agan Lewu wayahna cing sabar sing bisa nyaluyukeun kana naon-naon wae anu arek dilakonan kitu Agan. Bener ari kitu teh mah kuring oge ngarti. Aduh ngan kudu sabar jeung sabar wae nya kuring teh padahal mah kuring teh geus teu sabar tah hayang mah lah kanu ngaranna si Jantra jeung si Jugala alias si Loka teh. Aduh tapi ya kieu Agan Lewu ari palebah anu kitu nu tari dicarioskeun ku Agan Lewu tetap kudu dilaksanakeun tapi tetap urang oge kudu boga cara saja. Naon eta teh naon aki-aki pewot entong nyebat wae aki-aki pewot tuh sabab aki teh rasa asa teu naon kitu kadengan tadi disebutkeun pewot mah kapan aki teh geus pewot baeun geus kolot geus pewot geus eueuh dagingan sanajan bari kitu oleh ada Agan Lewu aki teh ari bisa buat pewot mah lamun kitu anjeun kudu ngorakeun deui daek kitu nya nu pami kitu mah tapi keun eta mah gampil kieu sarosna mah aki teh nanaon wae oge kieu anu wae didugikeun kitu tah oge teh anu didugikeun kieu maksudna urang kudu nyieun padepokan di kieu tempat supaya bisa ngumpulkeun jalma-jalma anu geus kaharti pikiranna jeung deui lamun teh mah kudu dibekelan teh mah ku ilmu kanuragan jeung kadugalan. Jadi aki di dieu bisa mere istilahna mah bisa babari ngalaksanakeunana kitu. Jeung ku Agan Lewu oge bisa dilaksanakeun nerapkeun kakuatan teh tapi ya tangtu wae istilahna mah kieu aya di alam siluman mah tangtu wae
agan lewu teh geus gaduh balad jeung gaduh pasukan siluman anu saloba-lobana beunang. Tah ayeuna eta perkara teh urang laksanakeun oge di dieu di alam manusia. Kungayakeun balad atawa pasukan bangsa manusia, tapi geus dipasihanku agan lewu kakuatan tina kakuatan siluman. Kitu maksudna hoyong aya padepokan teh. Kaharti kuring kaharti. Hayu ulang laksanakeun eta perkara teh. Satuluy nama tiluan cenah di pasir demit ngayakeun babadamian anu leuwih paheut deui anu intina mah rek nyebarkeun cenah ilmu siluman di alam manusia. Kumaha we carana mah rek kupang bebenyo harta atawa pang bebenyo kakuatan jeung pangaruh. Kakocapkeun di lembur pentas. Saminggu geus kaliwat Imah Den Jugala alias Imah Kang Lokatea ayeuna geus pinuh ku cahara teu kusem serem jiga samemehna. Badarsi tur ilahar we Imah sakumaha umumna sanajan masih keneh loba dedengan tur aya jalma cenah. Kadang warga nu kawenehan ningali nu pikasieun, tapi kasih jantra atawa kakang loka mah teu jadi gangguan. Atuh ayeuna duanana geus museur cenah ngurus kana harta atawa taneuh nu samamehna geus tidak dirarancang teh. Kag caritakeun si Barnas dina hiji mangsa. Si Barnas kapoekeun di jalan kira-kira dug isya cenah manehna kakarak nepi ka sisi lembur. Sabat keur kitu lebah dapuran awi geus karasa awak keung komo da cenah. Si Barnas teh wanian dina gelut mah pepedengkreng lamun dina ulin bela diri mah, tapi lamun da perkara anu pikasieun kalawan siluman atawa perkara-perkara goib manehna teh kasebut jalma nu borangan. Dina mangsa eukeun lempang dina poekna peuting saperti kitu. Anak keur kitu teh cenah gayabag cenah. Aya hiji makhluk anu ngagayabag ngaliwat ngaliwat ngahalangan jajalaneun. Atuh si Barnas anu kakocapkeun borangan kana perkara kitu teh langsung we ngaceten cenah melong kana eta anu ngagayabag bodas teh. Ana barang keur kitu teh cekung dina sora anjing di sisi lemur kadenge cegag-cekung. Malahan mah kaayaan anu keur mah poek deukeut dapuran awi kata mah aya ketemu nu gagayabag bodas tang tuae. Si Barnas teh kan ukur we nangtung we cenah matung teu bisa bagerak deui cicing we molohong ngahod-hod teuing ku sieun teuing ku panasaran. Ana barang keur kitu gayabag deui eta anu ngajiri makhluk bodas teh mangrupakeun cenah hiji makhluk anu dibungkeut 4 kali manyungcung jiga mayat we percis cenah ngagayabag nyampeurkeun tinu jauh teh ka hareupeun anak si Barnas pisan. Si Barnas anu geus babar karah iwan cenah ieu geus beungit cenah katemah wadi manehna teh geus sieun ngahod-hod we malahan mah ti kanagok, tapi aya ku kitu manehna teh tetep we cenah istilahna mah teu lumpat sabab meureun geus bakat ku soat teh. Tapi dina pikiranna si Barnas inget cenah lamun nempok kanu pikasieun komo cenah papangyahan saperti kitu mah manehna teh kudu macakeun doa atuh kerentas we manehna maca doa. Auzubillah, auzu syaiton, auzu syaiton. Gitu cenah. Walah wah boleh. Si Barnas teh jajampean. Allah syaiton juregeng ka sataning lara kaeto ka sabrang ka saparemang ka itu sia urang ngadeketan ka kuring ka itu.
Cek si Barnas teh ngawani-wani maneh baca doa jeung sising laras sagala rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sanggusna ngadenge kalimah maca doa teh si Barnas saperti kitu teh. Ada cerit teh cenah eta pocong teh langsung nyingkah saturina mah nyakakak seuri. Aduh, ampun. Ampun manusia, uring ulah di dahar. Cek eta jurik pocong tuluy gaya bagus cenah ngajauhan ka si Barnas. Eta kayaan sorak saperti kitu teh tangtu wae ku si Barnas bah kadenge malahan mah saturina mah manehna teh cenah eta muka deui kana panonna katingali kaayaan geus poek deui sanajan sabari saperti kitu tetep we sora anjing ti kajauhan mah masih kadenge malahan mah sora jangkrik jeung mencari cangkas oge geus kadenge deui tadi mah asa jempling sabab ku sieut teh ari ayeuna mah geus kaayaan saperti kitu mah komo ngadenge jika nu ngajauhan eta pocong teh si Barnas geus karasa teteng deui sanggeus kitu mah peretak we cenah. Si Barnas teh lumpat ninggalkeun eta tempat. Jalan anu nanyak teh ku si Barnas disorang kalawan lumpat teu tolih kana naon teu tolih kana kacape. Sanajan poek ngan ukur remeng-remeng kacaangan ku cahaya bentang jeung lapat-lapat masih keneh aya sesa cahaya panon poe. Di belah kulon si Barnas atuh teu ngatong teuing ngan manehna terus we mangper lumpat sabab sieun teh kakocapkeun si jurig pocong kebat cenah lumampahna sanggeus kitu teh kalayang cenah ngalayang kalawan gancang ngajauhan lembur pasesian tuluy cenah acolog-acologan dina hiji tempat ka tempat sejen nu satuluy nama jog nepi ka hiji lembur nu disebut lembur Cibodas. Hiji lembur anu kawates pisan jeung lembur Pentas mah teu jauh ti sisi lembur pernahna deket pisan jalan gede anu nyambungkeun antara lembur Pentas jeung lembur Cibodas. Malahan mah ngarangkep cenah jeung jalan desa anu gede jeung kalan-kalan sok aya kendaraan anu bisa asup nu aya pangabutuh ka eta lembur. Di hiji tangkal anu yang hareup pisan ka hiji imah anu katingali nama rada gede. Si eta jurig pocong teh cenah euteup kana hiji imah bari gulak-gilak eta pocong teh ngawaskeun ka eta imah anu gedong nu katingali caang tur aya dua jalma nu jiga anak boga tugas keur nungguan eta imah. Horeng si bada horeng eta teh imahna gan bidura anu euker tunggu atawa keur jaga teh katelahna geuningan si leungyai jeung si cekai. Waktosna pantes sekap kanggo episode nu ayeuna. Naon anu bakal kajantenan aya jadi pocong ieu. Pocong naon ieu? Makanya dilajeng wae dina video-video satasna. Wilujeng patepang deui. Peurang